ku kolot baheula mah Kang ditalarkeun ka budak teh memeh kulam teh mikir da bisi ujub teh make nadom ari ujub mana ngakukeun untungna pedah diri midamel kana saena tuh hingga mana tenang balas rasa alus padahal amalna teh can puguh mulus pikeun jalan ngilangkeun ujubna ati masing emut nu ngadpis amal teh Gusti dibacakan mameh kula maca eta Kang mah ingat aing ulah ujub gitu sabab bahaya ujub teh Kang pada melan hate anu awon eta teh ujub kadeka